Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan dongeng. Cigra, aya nu tos terang teu acan naon sih aya dongeng teh? Upami aya nu teu acan terang, yuk urang bahas sasarengan. Tah, dongeng nyaeta cerita rekaan atau fiktif anu ngandung unsur pamohalan. Ceuk masyarakat Sunda mah dongeng teh mangrupakeun singkatan tina ngabobodo budak cengeng. Ceuk para ahli, dongeng teh mangrupakeun salah sahiji media pikeun ngajarkeun logika sarta ajen-ajer moral. Kusabab dina dongeng mah jelas pisan tokoh anu ngalakukeun kahadean atawa kagorengan teh bakal menang wawales anu satimpal. Dongeng umumna carita parondok tur basajan. Basa nu digunakeunna oge sarua basajan. Hal ieu bisa kaharti sabab dongeng asalna diajengkeun keur didengikeun barudak anu kamampuna masih keneh kawatesanan. Ciri-ciri dongeng aya 5. Hiji, wangunna carita. 2, miboga unsur pamohalan. Unsur pamohalan nyaeta unsur anu hal-hal anu moal mungkin kajadian di dunia nyata. Contohna unsur pamohalan dina dongeng nyaeta nalika aya carita sakadang monyet atau sakadang kuya bisa ngomong. Anu katilu ngandung nasehat anu hade. Kaopat sumebar secara lisan. 5, sifatna anonim atawa henteu boga pangarang. Jadi dongeng-dongeng anu tradisional atawa dongeng-dongeng anu asalna ti Indonesia biasana henteu boga pangarang atawa sifatna anonim. Di dieu ibu bade ngajelaskeun sababaraha jenis papasingan dongeng. Anu kahiji aya dongeng parabel. Nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakatna jeung dina sejarahna. Upamana dongeng para raja, para putri, para nabi, para wali, tukang tani, tukang dagang jeung sajabana. Di dieu aya 2 contoh dongeng parabel. Anu kahiji Si Kabayan, anu kadua bawang merah jeung bawang putih. Salajengna aya dongeng fabel. Dongeng fabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan jeung tokoh utamana oge sasatoan. Contoh di dieu aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Nu kadua nyaeta sakadang peucang jeung sakadang buaya. Nu katilu nyaeta dongeng sasakala. Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal-usul kajadian hiji barang atau hiji tempat. Nah, contohna di dinya aya sasakala Palabuhan Ratu. Cik di mana geura Palabuhan Ratu teh? Leres pisan, Palabuhan Ratu nyaeta salah sahiji kabupaten, salah sahiji daerah anu aya di Kabupaten Sukabumi. Anu kadua coba gambar naon eta? Leres pisan, anu kadua nyaeta carita Situ Bagendit. Dongeng nu salajengna nyaeta dongeng mite. Dongeng mite nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sabangsaning lelembutan. Contohna nyaeta dongeng Nyi Roro Kidul. Anu kaopat nyaeta dongeng sage. Dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma anu ngandung unsur sejarah. Contohna aya dongeng Prabu Siliwangi jeung dongeng Sunan Kalijaga. Tah, di dieu aya unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng dibagi 5. Anu kahiji aya palaku atau tokoh anu ngalakon dina dongeng. Bisa jalma, bisa oge lain jalma. Latar nyaeta tempat jeung waktu lumangsungna kajadian. 3, aya amanat, pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca atawa ngadengi carita. Contohna lamun misalkan hideuk maca dongeng Si Malin Kundang,
hidup diajarkan kudu babakti kanu jadi kolot. Lamun misalkan henteu babakti hidup dianggap anak durhaka. Nomor 4 nyata tema ide atau jejer anu dicaritakeun. Tema sanes judul. Jadi tema nyaeta inti permasalahan atau inti carita anu aya dina hiji carita. Anu kalima nyaeta galur. Biasana oge disebut alur atau plot. Galur carita leuwih nyoko kana sabab-sabab timbulna hiji kajadian. Salajengna aya fungsi jeung nilai sosial dongeng. Dongeng mimoga fungsi hiji salaku hiburan. Kusabab naon salaku hiburan? Zaman baheula beda jeung urang ayeuna. Zaman baheula henteu aya internet, henteu aya media sosial. Jadi hiji-hijina cara jalma bisa hiburan nyaeta ku cara ngadongikeun dongeng. Anu kadua nyaeta sarana pikeun ngawariskeun nilai-nilai anu aya di masyarakat secara turun-temurun. Nu katilu nyaeta sarana atikan. Dongeng oge memoga nilai sosial anu aya di jerona. Nilai sosial mangrupakeun nilai anu dipiboga ku masyarakat. Nilai sosial mangrupakeun ciri ti hiji masyarakat. Nilai eta dianut jeung dipibener ku masyarakat. Contoh nilai sosial hiji, ulah ngalawan kana jadi kolot. 2, gotong royong. 3, rasa keadilan, rasa empati jeung rasa kanyaah ka sasama manusia. Tah, mung sakitu materi dongeng dinten ayeuna. Hatur nuhun kasadayana, papendak deui minggon payun dina channel Ibu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.